Aduh, ti tadi urang sayang dahar can disiksikan kene kerek sakieu. Nya kumaha nya hayang dahar jeung rujak selong. Teu sing mental leuwih urang teu hayang diasinan, teu hayang dikerupukan. Rujak selong hungkul. Ya. Ya. Iya, jadi pangarines keris acan teh aku kudu kusarangan di kusarangan deui. Kah, naon? Ka dieu burukeun ieu teu dibereskeun urang mah teh sing mental hayang lain-lain mah ti tadi ge. Mun aya asin goreng, mun eueuh mah kembae hayang rujak selong geus kuat ya hayang ulada teh. Nya kela kagok ieu teh aduh keur ngabereskeun ieu kagok kela. Kela lamun ditita teh sok harese. Kamu mah ampun urang teh hayang ti tadi. Betul geus lapar, teu sing lain-lain mah tadi ge hayang selong. Meresa naon eta teh harese teuing kamu teh? Nya kela sagedeung deui kagok ieu. Ini teh sabar. Kela weh. Anjing, moal aku kulutus kumaha atuh da. Rupan teh disiapkeun. Ieu teh menang naik tadi tina tangkalna yang rujak selong kieu teh. Kolot bareto ge mata awet umurna teh ngadahar we nu harejo. Burukeun kamu ampun hese-hese teuing. Nya kela jeung hujan deui garneng. Ah kela urang tutupan heula kudu tarap tina naon teh. Ih. Kela jeung kelanya. Namun boga penyakit mah geus ngelengerak, geus teh eling. Urang hayang ti tadi kela jeung kelanya kena nanaonan hese-hese teuing kamu teh. Yang burukeun atuh. Ampunnya. Alah ieu can diberesan. Kela atuh ieu teh tingali. Can bara reres ieu teh rek ngameresan heula ieu. Kela jeung kela beberes naon di ampun ieu heulakeun heula ieu pangarineskeun rujak selongna nya kunaonnya kamu ampun. Kela atuh ieu can beres tingali. Alah ieu nya budak di mana wae tingali. Pulang makan teh tuh. Ngadon pabalatak. Sok we lah kumaha kamu bae. Sok we. Tong lila teuing. Harese nya kita tinggal iket hejo kieu cabena gae teh. Loba ieu teh. Ampunnya aing mah pamajikan teh. Harese teuing. Dititah hese. Nangiksikan urang ieu teh. Nangala selongan tina tangkal urang. Hese. Neangan tadi tis mental cabena teh si koko ieu teh. Koko orang Cina da beak. Cabena pi kaleumpang heula ka itu. Aya cabe cenah loba bi. Beres kan betah bersih mah. Nah atunya salah kita beberewekan wae teh tadi teh. Bismillahirrahmanirrahim poho. Nah, ya. Naon atuh abi teh karek beres, rek naon kamu teh gogorokan wae. Rek naon berarti ti tadi ge ditetapang ngayekeun selong menangiksikan urang dibereskeun ku adi biar nyiksikna direnosna ku bieu harese geus teu butuh mah jigwe ka itu geus tong nyoro teh moal dibere moal hayang